Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al mukarramun, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah anu kupribados dipihormat, sadaya para santri, sadaya rombongan di panganten istri anu kupribados dipihormat, puji kali syukur dipayun orang sami-sami haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. Orang sadayana tiasa dikempelkeun di haflah mubarakah dina acara akdun nikah. Mudah-mudahan ngalangkungan kempelna dina waktos ayeuna ngajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia sapapaosna dilimpah curakeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina ka para sahabatna oge ka urang sadaya anu janten umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat anjeunna. Para hadirin sadayana dina kaleresan ayeuna pribados cumarios selaku pengatur waktu pangjajab acara dina acara akdun nikah dupi acara anu bade lumangsung dina waktos ayeuna kahiji acara akdun nikah dikawitan ku aosan ayat suci Al-Qur'an. Kumargi sakitu ka Al Ustad Maul Ahmad Maulani waktos sunareng tempat dihaturkeun.